Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin anu sami-sami miharap ridho Allah. Kalayan langkung tipayun mangga urang sasarengan muji syukur kahadat Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah orang masih di paparinan sanes kanten kanikmatan, wabil khusus panginten orang masih di paparinan nikmat berislam, sehingga orang masih tiasa mudawamah dina ngalaksanakeun naon perkara anu diparentahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mudah-mudahan hal ieu janten amal kasayan anu ditampi ku Allah. Shalawat sinareng salam mugia ditetepkeun tur dilimpah curahkeun ka junjungan alam Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin, atba'ut tabiin, kalayan mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna. Para bapak, para ibu, oge hadirin anu sami-sami miharap ridho Allah. Insyaallah panginten dina subuh ayeuna urang sasarengan ngamudzakarah hal-hal anu aya kaitanana sareng persoalan-persoalan anu dina saat ayeuna nuju di payunan ku urang sadaya. Simkuring ya, dina kesempatan saat ayeuna saja ngadugikeun naon anu diguar ku salah sawiyo syekh ya, Imam Wahbah Az-Zuhaili anu nyanda kitab panginten kitab fikih ya, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, fikih Islam disarengan diwuwuh ku dalil-dalilna ya. Dina salah sawios bab ya, dina ieu kitab aya pasal anu ngajelaskeun ngeunaan masalah al-udhiyah kan itu. Pasal anu ngajelaskeun masalah udhiyah. Anjeunna ngabagi pembahasanana kana genep bagian atanapi genep pembahasan. Kana tangtosna moal mungkin dina saha ayeuna panginten dina waktos ayeuna tiasa kadugikeun genep pembahasanana atanapi genepanana. Mung panginten ieu mah di naon hartosna mah didugikeun hal-hal anu memang sakintenna itu janten hazanah ilmiah kangge urang sadayana. Bapak kali ibu rahimakumullah ya, salah sawios di antawisna anu urang sadayana parantos kalintang pisan maklum ya ngeunaan masalah hukum udhiyah kan itu, atanapi sakedap deui urang bade ngalaksanakeun ibadah kurban ya, ibadah kurban. Salaresna ngeunaan masalah hukum udhiyah gitu ya, upami ninggal kana ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Kautsar itu diungkapkeun dina bentuk ungkapan amr gitu kan. Amr itu hartosna parentah. Para ulama fikih nguningakeun al aslu fil amri lil wujubi. Dina pada asalna fiil amar itu mintonkeun kana wajibna hiji padamelan.
bila mana urang mendakan kalimah-kalimah dina Al-Qur'an anu diungkapkeun ku kecap fiil amar hartosna parentah itu ngandung dasar ya pada dasarna mangrupikeun bentuk kewajiban. Nanging Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya para ulama fikih tangtosna aya sababaraha perbentenan dina nangtoskeun hukum udhiyah anu diantawisna faqala Abu Hanifatu wa ashabuhu ya anu kahiji kumaha kasauran pendapatna Abu Hanifah oge rekan-rekan ti Abu Hanifah numutkeun Abu Hanifah hukum udhiyah teh innaha wajibatun janten hukum kurban numutkeun Abu Hanifah itu hukumna naon wajib. Bahkan wajibna itu marrotan fi kulli amin alal muqimina itu. Marrotan fi kulli amin. Ongko disebatkeun marrotan sakali gitu. Tapi fi kulli amin dina tiap-tiap tahun gitu. Tapi sanes dina saumur hirup marrotan fi kulli amin sakali dina satahun anu kawajiban ieu ditujukeun alal muqimina min ahlil amsor kan itu alal muqimin kanggo kaum muslimin anu dina kayaan nuju mukim benten sareng nuju musafir. Nah itu hukum dasar pertama numutkeun Abu Hanifah. Bapak kali ibu rahimakumullah sementawis para ulama ti sajabina Abu Hanifah itu nyebatkeun innaha sunnatun muakkadatun ya. Itu neme naon hartos nama maparinan hukum kana udhiyah itu sebatas sunnah muakkadah itu hukumna sunnah nanging dikiatan gitu ya sunnah anu kiat ghairu wajibah henteu dipandang hukumna sebagai hukum anu wajib wa yukrihu tarkuha lil qadiri alaiha nanging maparinan catatan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah para ulama selain Abu Hanifah mangga hukuman kana kurban itu sunnah muakkadah nanging catatanana wa yukrihu tarkuha nanging dibenci gitu nya itu bakal dipingewa ku Allah saupami ngantunkeun kana eta ibadah lil qadiri alaiha pikeun sing saha anu mampu kana ngalaksanakeun eta ibadah kurban ya. Enten rupi-rupi pendapat para ulama fikih kaitanana sareng hukum ibadah kurban ya. Bapak kali ibu rahimakumullah mali sanes ngan wungkul sekedar wajib atanapi sunnah muakkadah anu sok sanaos asal hukumna itu sunnah gitu kan anu memang sunnahna muakkadah bahkan aya anu nyebatkeun sunnah kifayah maksud sunnah kifayah teh cekap dina hiji kulawargi henteu sadayana ngalaksanakeun ibadah kurban tapi salah sawiosna anu ya ngalaksanakeun kana eta ibadah kurban nah tapi terkadang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah anjeunna oge ngaguar ngeunaan masalah halatu taghayyuri hukmil udhiyah. Jadi kondisi barobahna hukum kurbannya. Saupami teh mah tiasa janten anu awalna sunnah, janten hukumna wajib. Anu awalna sunnah imma sunnah atanapi sunnah muakkadah barobah hukumna janten wajib ya. Di antawisna al udhiyatu indal hanafiyah nau'ani kan itu. Numutkeun imam pengikutna Hanafiyah itu hukum kurban aya 2 mah. Kahiji aya anu wajibatun
aya anu wajib, anu kaduana aya anu disebat tatawu kan itu. Tatawu teh bimakna panginten sunnah, nah, tatawu. Amal wajibatu ya. Anapun anu kalebet kana hukumna wajib fahiya ya. Awalan al mangdzuratu ka ayyaqulal mar'u lillahi alayya an udhiya syatan itu. Kawitna mah sunnah gedean eta kurban teh. Nanging anu dihukuman sunnah bakal janten wajib. Nu mana Bapak Ibu hadirin rahimakumullah kahiji bila mana al mangdzurah gedean. Kurban eta tos dinadarkeun. Kurban eta tos dinadarkeun. Saupami teh mah ka ayyaqulal mar'u contoh saumpamana hiji jalmi cumarios lillahi alayya an udhiya syatan ya. Jadi karena Allah kami atanapi sim abdi bade ngalaksanakeun ibadah kurban. Bahkan orang sok tebih-tebih kene engke mah tahun payun ya. Abdi bade kurban berarti itu anu tos almandurah gitu ya. Anu tos dinadarkeun. Anu sakawitna itu hukumna tatawu maka berpindah hukumna janten wajib ya. Maka kedah dijagi Bapak Ibu ya. Janten ulah naon? Ulah saucap-ucapna engke mah upami tos kenging sertifikasi eta rek di ya dianggo ibadah ya ibadah kurban. Berarti itu kan almandurah kan itu tos dinazarkeun. Lamun si anu mayar hutang nah engke rek digaleukeun atanapi rek dianggo kurban. Berarti itu tos dinadarkeun ya. Anu kawitna itu hukumna sunnah kumargi parantos almandurah maka berubah status hukumna janten ya, janten wajib ya, status hukumna janten wajib ya. Sami we entong-entong kurban anu statusna hukumna tadina infak kan itu status hukumna tadina sodako upami ku urang tos dinadarkeun angkel lamun si eta mayar hutang rek dibagikeun ya, rek dibagikeun kasih A, kasih B, kasih C. Padahal anu asalna statusna mangan sebatas sodako. Kumargi tos dinadarkeun maka ya, kedah teh kedah urang mafarinkeun eta naon anu parantos dinadarkeun ku urang. Nah, atos-atos Bapak Ibu bilih kantos gitu nya. Nah, sementawis upami urang melanggar nadar kumaha kan itu. Maka peryogi ayana kifarat gitu. Lajeng anu kadua Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya. Tadi anu almandurah ya. Sementawis wasanian anu kaduana anu eta statusna kawitna tatawu janten wajib, robih janten wajib nyatana al mustaratu lil udhiyah ya. Ari tadi mah anu ngan sebatas cumarios geunya ngaikrarkeun. Anu kadua mah al mustaratu lil udhiyah anu secara sengaja anjeunna ngagaleuh binatang kanggo kurban nya atanapi ngagaleuh ingon-ingon. Al mustaratu lil udhiyah idza kana al mustari faqiran. Pan biasana upami misalkan anu berkecukupan mah ngagaleuhna teh langsung we pas bade caket kana waktos kurban. Tapi sok aya gitu kan, sok sanaos dina kondisi kaayaan fakir gitu nya. Kumargi hoyong ngalaksanakeun ibadah kurban nya ngahaja anjeunna teh ngagaleuh ingon-ingonana ti alit keneh kan itu. Anu peryogi waktos diurus heula sakumaha geunya sataun maka ngagaleuhna teh sanes ngagaleuh anu usia binatangna cukup kanggo digunakeun atanapi kanggo kurban tapi anjeunna ngagaleuh ingon-ingon anu alit geunya
nalika ngagaleuhna teh diikrarkeun oge al mustaratu lil udhiyah kaula meuli ieu domba kitu nya lil udhiyah ieu domba mah keur ya jang kurban. Nah itu anu kawitna tatawu maka status hukumna robi gitu ya. Janten hukum eta kurban teh wajib gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, fa inistara faqirun syatan gitu ya. Biniyatil udhiyah saupami misalkan seorang fakir sekalipun jalmi anu henteu ngagaduhan sekalipun ngagale ti alit kene gitu ya. Tapi diniatan kanggo ibadah kurban gitu ya, kanggo penunaian ibadah kurban sorot wajibatun maka jadi gitu ya eta pelaksanaan kurban teh dihukuman ku hukum wajib gitu. Li anna syara lil udhiyati mimman la udhiyata alai yajri majral ijab. Itu bentuk ketidakmampuan jalmi anu secara lahiriah katinggal teu mampu tapi ngagaduhan tekad anu kiat hoyong ngalaksanakeun ibadah kurban ngabelaan ngagaleuh ingon-ingon teh naon ya janten ingueun kitu nya atanapi kukuteun sehingga ku anjeunna diageungkeun. Tapi ayeuna mah jarang anu secara langsung ngukut binatangna kan itu. Tapi ayeuna mah ngukut artosna. Ya, seorang fakir sekalipun kan ya, jalmi teh henteu mampu. Tapi iktikadna kiat kanggo ngalaksanakeun ibadah kurban, ngadamel we ceng-celengan kitu nya. Nah, ngadamel we ceng-celengan. Dikedalkeun tah ieu anu dilebetkeun kana ceng-celengan ieu mah kanggo kurban. Berarti kan tiap dinten maraban nya. Nah, upami dina binatang makan tetep nalika urang ngingu binatang anu masih keneh naon anakna keneh tetep kan kedah diparaban diageungkeun. Tiap dinten ku urang kedah naon ya milarian jukut. Nah upami urang henteu nyalira mah panginten jukut teh kedah digaleung ya sami we nalika urang ngalaku nyalira oge berarti urang teh sami tos kieunya tos nyimpen naon anu sakedahna janten buruh urang kieunya janten buruh urang nalika urang ngarit jukut keur ngaageungkeun eta binatang ayeuna mah tos praktis kieunya janten di naon dikiaskeun nalika urang nyimpen misalna naon bungbung anu ku urang tos dikedalkeun nu dilebetkeun ka dieu mah kanggo nah sami kan urang teu kenging ngaganggu upami urang gaduh tabungan diikrarkeun kanggo haji kan itu upami misalkan urang nalika nyimpen hayo we nyimpenan gitu ya. Sementawis eta simpenan teh tos ikrar kan akad heula mah. Akad heula sateu acanna. Nalika urang akadna kanggo naon mah itu. Ya berarti upami akadna kanggo haji maka tetep gitu ya. Nah ieu ge sami Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah ulah-ulah nah anu sok janten persoalan kangge urang nah urang teh ngempelkeun itu simkuring misalkan kantos memperhetangkeun punya asa henteu sabaraha urang ngagaluh oksigen ka Gusti Allah sadinten 10.000 gitu. Sadinten 10.000. Upami misalkan sadinten 10.000 berarti sasasi tiasa terkumpul 300.000. Dina sataun tiasa terkumpul ya 3.600.000 cekap teu kinten-kinten ya cekap upami gitu ya eta dianggo ku urang kangge ngalaksanakeun ibadah udhiyah gitu. Dan Allah surti anu ngagaduhan kehendak kang ngalaksanakeun ibadah kurban teh sanes nganungkul anu kaya kan itu sanes nganungkul anu ngagaduhan harta. Orang fakir sekalipun gitu ya
itu aya anu ngagaduhan kehendak irodah hoyong ngalaksanakeun ibadah kurban. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Urang kan diparentahkeun sangkan takwa ka Gusti Allah, tapi oge urang diparentahkeun pikeun naon? Pikeun milarian cara kumaha sangkan urang tiasa ngawujudkeun takwana ka Gusti Allah. Urang diparentahkeun ku Allah misalna sangkan urang berkurban, tapi disagedengan urang sangkan diparentahkeun kurban oge diparentahkeun sareng naon? Milarian tarekah, milarian cara kumaha carana sangkan urang tiasa ngalaksanakeun ibadah kurban. Nah, itu seringkali sapertos gitu. Nah, maka hal ieu janten hal anu wajib ulah dugikeun ka kawajiban eta ku urang digugurkeun. Punten, ulah dugikeun ka kawajiban eta ku urang digugurkeun. Sok seueur Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ari diikrarkeun eta misalkan simpenan teh kanggo ngalaksanakeun ibadah kurban nya pas nalika tos caket kana waktosna ana dibuka nya eta teh kirang dina nominal upami teh mah 100 atanapi 200.000 teu acan cumpon nya anu kedahna urang teh nyayogikeun 3,5 juta. Pas eta simpenan dibuka mung aya 3 juta kirang sabaraha? 500 pada kurban mual kan itu pertarosanana. Nalika urang tos ngedalkeun itu kanggo pelaksanaan ibadah kurban koma eta simpenan teh kedah teu kedah digunakeun kanggo ngalaksanakeun ibadah kurban. Upami kirang ageungeun deui kan itu. Ya ulah misalna gara-gara kirang henteu sabarahana urang malah henteu janten ngalaksanakeun ibadah kurban ya. Salajengna Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, anu katilu ya wasalisan al matlubatu minal ghina dunal faqiri fi kulli idin. Al matlubah kedah tos janten hal anu tertuntut, Pak. Kedah tos janten tututan kanggo saha? Minal ghina kan itu. Kanggo jalmi kaya mah ibadah kurban teh kedah tos janten tuntutan dina pribadina. Kedah tos tertuntut kiranya ngalaksanakeun kurban teh. Dunal fakiri fi kulli idin. Sajabi orang-orang fakir fi kulli idin dina tiap-tiap id gitu. Dina tiap-tiap id. Min ghairi nadrin wala syira'in lil udhiyah. Sok sanaos henteu nadar nya. Henteu ngagaleuh anu diniatan ngagaleuh eta binatang teh kanggo ngalaksanakeun ibadah kurban itu. Janten aya 3 ya. Aya 3 kategori anu status hukum kurbanna barobah, anu kawitna hukumna tatawu nya. Janten hukumna naon? Wajib. Kawitna mah tatawu sunnah, maka hukumna janten wajib ku 3 perkara anu ya, ku 3 perkara anu tadi. Nah, salajengna Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bali anu kedah janten catatan numutkeun para ulama fikih saupami misalna kurban eta anu awalna mangrupikeun naon anu dinadarkeun, anu awalna nadar teu kenging nuang sadayana daging kurbanna kan itu. Upami anu dinadarkeun malih wa in wulidatil udhiyah al muayyanah aw al mangdurah, saupami misalkan diborojolkeun
entong dilahirkeun tiasa teu binatang. Ya, lamun misalna ya anak kan eta binatang anu tos dipastikeun, anu parantos muayyanah, anu parantos ditangtukeun atanapi dinadarkeun nya pawaladuha tabiun laha, maka eta anak binatang teh nuturkeun kana binatang anu dikurbankeunana nya nuturkeun nya hartosna nuturkeun teh yudbahu ma'aha, jati sami we anakna oge kitu nya kumargi indungna dinazarkeun pikeun ya bade dikurbankeun, maka anakna oge kedah ya anakna oge kedah dikurbankeun. Dikiaskeun kana simpenan tadi kan itu. Upami ternyata simpenan dina saat dibuka pas waktosna itu aya palalangkung gitu nya. Anu kedahna urang membayar 3,5 juta, ternyata pas dibuka aya 4 juta. Berarti sisana sabaraha? Tanu 500 janten naon. Nah, upami dina binatang mah 500 teh kan anakna kan itu. Nah, upami ayeuna misalkan binatang anakan kedah diagengkeun teu? Agengkeun da tadi oge, tadina oge kanggo jang dikurbankeun. Eta oge simpenan oge simpen deui. Oge diagengkeun deui kan itu. Tadina oge eta simpenan teh ku urang tos di muayyanah kan itu. Tos ditakyin kanggo ngalaksanakeun ibadah ya kanggo ngalaksanakeun ibadah kurban. Nah, itu diantawisna Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya. Ngeunaan masalah hukum pelaksanaan ibadah kurban. Anu oge peryogi diemutan deui dina saat ayeuna ya. Karena perkawis naon syarat-syarat hewan mah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ku kondisi ayeuna mah serenkeun apa. Kondisi hewan mah ka dokter hewan katanya. Makana anu utami mah langkung upami urang ngagaluh hewan kurban mah ka pengusaha anu memang dilibatkeun dina eta pausahaan teh dokter-dokter hewan. Kantenan ayeuna menuju musim naon ya PMK nya penyakit naon penyakit mulut sareng kaki ya sanes sekedar naon sanes sekedar hoax gitu nya simkuring nyakseni malih gaduh rekan ya anu ternyata anu sakedahna itu pangaos hewan dikaluarkeun 40 juta kumargi terkena PMK dugikeun ka dikaluarkeun 10 juta. Jadi ku PMK teh mirah nya janten mirah mung ulah dikurbankeun mah tetep aya kriteria anu langkung utami kan itu. Nah, anu peryogi diperhatoskeun dina leresan udhiyah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah itu ieu ngeunaan masalah anu aya kaitanana ya sareng pembahasan ahkamul luhumid dohaya kan itu hukum ngeunaan daging kurban, hukum ngeunaan daging kurban. Nah tadi yajuzul aklu minal udhiyatil al mutanawwi kan itu sahibul kurban tiasa nuang nuang daging tina pepencitan anu sunnah sifatna al mutanawwa kan itu amal mangdzuro sementawisen itu anapun pepencitan anu asalna tadi non dinadarkeun au al wajibah bisyira'i indal hanafiyah atanapi anu tadi teh urang ngagaluh gitu nya ngagaluh hewan anu diikrarkeun ku urang eta hewan teh kanggo kurban berarti dihukuman wajib. Numutkeun Imam Hanafiyah
fayahrumul aklu minha. Maka sahibul kurban sekalipun ulah nuang karena daging hewan kurban. Nah makanya urang masa non saguluyurna we akhirnya waktu kurbannya kurban ulah dugikeun ka urang nadar upami urang hoyong naon. Nah masih kene hoyong nuang karena daging kurban. Numutkeun Hanafiyah fayahrumul aklu minha kama yahrumul aklu min waladil udhiyatil lati taliduhu qabla dzabhi. Sami sapertos haramna upami eta anakna dipencit dituang dagingna gitu. Margi anakna oge kedahna dianggo kanggo ibadah kurban. Nah itu anu kahiji ngeunaan masalah luhumul udhiyah. Oge malih anjeunna nganggo jalan ikhtiyat wabil khusus kanggo anu berserikat anu berserikat hartosna berserikat teh pelaksanaan kurban anu hewanna hiji tapi sahibul kurbana tapi sahibul kurbana aya 7na kan itu kan berserikat. Bilih aya salah sawiyos di antawis anu 7 urang teh anu naon bu anu nadar. Bilih aya di antawis salah sawiyos anu 7 teh anu kantos nadar. Maka upami aya salah sawiyosna anu kantos nadar itu berarti nu sanesna oge kalebet bagian tina anu salah saurang tadi itu makana kedah atos ya. Nah lajeng Bapak Ibu hadirin rahimakumullah anu peryogi didugikeun deui ya ngeunaan masalah ya aya nu sok sering di naon anu sering diperbincangkeun, sering dimudzakarah, sering janten ikhtilaf di antawis para ulama ya. Imam Az-Zuhaili dina ieu kitab ngajelaskeun wa yahrumu bai'u jildil udhiyah gitu. Karena dina sadayana hasil pepencitan udhiyah kemudian yahrumu bai'u jildil udhiyah di hukuman haram ngical kahiji jildul udhiyah kulitna ininya wasyahmiha ininya oge lemakna lemak teu gaji ya gajihna bahkan kantenan walah miha dagingna wa atrofiha ininya atrof teh ujung-ujungna ininya maksud ujung-ujungna teh tiasa bimakna cokorna gitu nya bahkan wa raqsaha raqsun huluna gitu nya ulah diical huluna bahkan wasufiha wa sya'riha wa wabariha upami domba mah aya misalna anu diical galutkeun teh buluna kan itu janten di hukuman haram upami ngical bahkan upami dikersakeun eta binatang kurban teh ternyata ngaluarkeun susu teu kenging oge misalkan ngical susu eta binatang kurban alladzi yahlibuhu minha ba'da dzabhiha wajibatun kanat aw tatawu imma anu kurbanna wajib atanapi anu kurbanna tatawu intina hewan kurban saparantosna dipencit maka teu kenging diical galeuhkeun itu intina li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya amara bi qismi juludiha
kumargi saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi kismi juludiha wa naha an bai'iha. Kangjeng Rasulullah marentahkeun supados ngabagikeun kulitna sareng ngalarang ngicalna. Faqala man ba'a jildi udhiyatahu fala udhiyatan lahu. Upami misalkan sahajalmi anu ngical kulit pepencitanana fala udhiyatalahu maka henteu kalebet kana ibadah kurban ya. Ieu kedah ditaluntik hadisna sementawis ieu hadis diriwayatkeun ku Hakim wa qala hadisu sahihul isnad ya. Sementawis hadis kalebet kana hadis sahih isnad ya. Lajeng wala yajuju i'ta'u al-jazar au adzabih ya. Oge nu kedah diperhatoskeun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah teu kenging kitu nya. I'ta'ul jazara awi i'ta'ul jazari awi adzabih ngupah maparinan upah ini al jazar au adzabi ka anu tukang mencit upah tina naon ya ku bagian tina hasil pepencitan. Nah diburuhan ku kulitna aw syai'an minha gitu nya atanapi ku naon bae oge tina eta binatang anu tos dipencit ya. Contoh upami teh mah urang bade kurban miwarang salah sawios anu dipercanten ku urang mencit kana eta hewan kurban urang puntenlah pang mencitkeun ke dipasihan diburuhan huluna. Nah ulah diupah punya. Jadi wala yazuju i'ta'ul jazari aw adzabi nahajil duha aw syai'an minha ka ujratin lidzabhi ya. Seperti ujroh ya. Lamma rawa Ali radhiyallahu anhu qala sakumaha sahabat Ali kantos ngariwayatkeun amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji waktos sim abdi kantos dipiwarang ku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Jadi supados ngurus kana binatang kurbanna. Sahabat Ali kantos kapiwarangan ku Kangjeng Rasulullah ae ingda nahriha nalika dina kaayaan nuju nahar ya, nuju dina kondisi wakos mencit wa an aksama juluduha wa an aksamu juludaha sim abdi oge diparentahkeun sangkan ngabagikeun nya juludaha kulitna wa jalalaha sareng anu sagala rupina wa alla utiyal jazir syai'an minha diwanti-wanti ku Kangjeng Rasulullah ulah dugikeun maparin upah kieunya ka anu mencit eta binatang udhiyah sementawis ya kumargi teu kenging wa nahnu nu'tihi min indina sehingga eta anu mencit teh dipaparin tina jatah bagian diri abdi kan itu. Jadi upami sahibul kurban kajatahan gitu bade maparinan gitu kan aya kagegelan kanu non mencit. Nah maka sahabat Ali nahnu nu'tihi min indina gitu. Abdi maparin kanu eta mencit tina bagian diri tina bagian diri abdi ya. Mung Bapak Ibu hadirin rahimakumullah fa in utiyal jazar syai'an minal udhiyati li faqrihi eta oge saupami urang maparin gitu nya
al jazar ka anu mencit hewan kurban karena orang memperhatoskeun ka jalmi eta teh li fakrihi kan itu kumargi eta jalmi teh kalintang pisan meryogikeun nya jalmi anu katinggalna jalmi anu katinggalna meryogikeun insyaallah upami misalkan jalmi anu henteu meryogikeun mah tapi anjeunna ngagaduhan keahlian naon keahlian mencit nya sok sanaos misalkan mencit itu henteu kantos anjeunna nyunkeun bagian tina buruh naon sebagai buruh mencitna kan itu masih aya di pakampungan mah nya jatah anu mencit teh hiji pingping nya jadi pami mencit hiji jatahna sabiji pingpingna hiji berarti lamun mencitna genep buruhanana domba hiji kan itu nu dipencitna 5 gitu nya ya berarti ngagaduhan hiji domba sabab geus boga 4 suku kan itu geus ngagaduhan 4 suku ya nah ya al anu kedah diperhatoskeun au ala sabilil hadiyah atanapi gitu nya urang mafarin ka eta anu mencit teh ala sabilil hadiyah itu semata-mata hadiah punya jadi margi kan Imam Utsaimin mah kan tenan ngabagi pembagian teh aya 3 kan itu sapertiluna kanggo sahibul kurban sapertiluna kanggo fakir miskin sapertiluna kanggo hadiah kitu nya ai maksud hadiah teh urang tiasa wae mafarin ka jalmi anu gaduh henteu fakir nah itu sifatna kan nah urang gaduh wargi anu tebih urang emut ka wargi urang aya kaemutan ku urang dipaparinan itu bagian tina hadiah anu ku urang disayogikeun kanggo dipaparinkeun ka wargi-wargi urang atanapi saha wae anu dimungkinkeun ku urang bade dipaparinan hadiah nah kalebet Bapak Ibu hadirin rahimakumullah kan dugi ka ayeuna teu acan kantenan naon clear punya nalika misalkan sahibul kurban mencit sapi nah huluna milik saha lajeng kulitna milik saha cokorna milik saha kan itu nah sementawi sahibul kurban mah mung nampi naonna nah mung nampi dagingna kan itu tapi upami kepemilikan binatang itu dina pada hakikatna milik saha ya milik sahibul kurban kan itu tapi milik sahibul kurban tetap makana pembagian anu memang tos janten kebiasaan di urang nah kebiasaan anak anu ya janten ukuranana itu adalah berat dagingna atanapi berat secara keseluruhanana ente sugan ieu mastakana bade mastakana ieu huluna bade dicanak moal kan itu ieu cokorna bade dicanak moal kan itu tapi sementawis ya itu sahibul kurban mah tos nampi sakumaha anu ditangtoskeun ku ya sakumaha anu ditangtoskeun ku panitia tiasa janten kulitna oge itu dina pada hakikatna milik saha ya milik sahibul nah kajabi upami sahibul kurban sadayana sapertos tadi gitu maparinan kan itu kulit janten milik sahibul diikrarkeun ku sahibul kurban tos we hadiahkeun gitu nya eta kulit teh kanggo anu mencit nah benten sareng kitu ya benten sareng kitu upami tos jelas eta kulit teh nya lebet bagian kepemilikanana tos janten milik sahibul kurban nah ieu anu kedah diperhatoskeun oge secara detil dirinci nya bagian-bagian anu secara klasifikasi pembagianana nya
itu kabagi kana 3 bagian. Nah, lajeng Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, contoh kieu Bu. Sate acan kurban terbiasa diserenkeun ka panitia Bu, otomatis kurban teh dilaksanakeun ku masing-masing bunyi. Urang ngagaleuh domba gitu ya. Malih numutkeun Abu Hanifah itu benten sareng pamadegan Imam Syafi'i. Kurban al-aula, kurban anu langkung utami teh tikawit al-kabsu kan itu. Jadi langkung utami kurban anu kahiji teh al-kabsu teh naon domba kan itu. Saatos domba sapi, saatos sapi naon onta. Benten sareng Imam Syafi'i. Upami Imam Syafi'i mah nglasifikasikeun anu langkung utami kurban teh naon onta. Saparantosna onta naon sapi, saatosna sapi domba. Imam Syafi'i ngaanalogikeun kana ibadah Jumat kieu nya. Upami misalkan kaum bapa calikna paling awal pangpayuna, maka pahalana sami sareng pahala naon onta. Upami di sop kadua sami sareng pahala sapi, upami di sop katilu sami sareng pahala upami nu kaopat ya terus teka bagian onta sapi sareng naon ya sareng domba karunya ya. Jadi ya kan endogna oge kan itu ya, nah endog onta, nah endog sapi atanapi endog domba gitu. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya otomatis kan itu upami misalkan ku urang digambarkeun gitu nya kurbanna dilaksanakeun secara pribadi kan itu, urang miwarangan tukang mencit kan itu. Upami kurban eta dilaksanakeun ku pribadi, sagala eta anggota badan anu aya dina binatang kurban teh jantena milik saha? Milik sahibul kan itu. Contoh, urang ngagaleuh domba hiji nalika mencit miwarang tukang, otomatis sadayana janten milik urang kan itu. Tina eta kepemilikan teh dibagi menjadi 3 bagian kan itu gambaranna. Maka di dia masih dina konteks gitunya Imam Wahbah Az-Zuhaili ngajelaskeunana masih dina konteks yen ngalaksanakeun kurban teh ku pribadina masing-masing. Makana dijelaskeun walil mudhi kan itu. Maka pikeun jalmi anu kurban itu ayyan tafi'a bijildil udhiyati. Jadi diperdi anu ngalaksanakeun kurban teh ngamangfaatkeun nya bijildil udhiyah karena kulit eta pepencitan listimalihi fil baiti supados dimanfaatkeun di bumina kan itu. Ya mah konteks di mana eta kurban teh dilaksanakeun ku pribadi itu, ku pribadi. Upami kurban dilaksanakeun ku pribadi, urang miwarang mencit kanu sanes kan itu. Berarti kulitnya jadi milik saha? Nah, berarti milik anu kurban. Maka dina hal ieu kanggo anu kurban diperdi ngamangfaatkeun gitu ya. Ngamangfaatkeun kulit pepencitan listimalihi fil baiti kanggo dimangfaatkeun didayagunakeun di bumina masing-masing ya. Konteks kapungkur Bu seperti kajarobin ya. Jirob hartosna kantong anu didamel dina kulit Bu. Cobi damel kantong. Nah upami misalkan urang kurbanan nyalira kulitna tos janten milik urang, nah manfaatkeun nya de damel kantong kulit lajeng wasaqo kan itu. Atanapi di zaman peperangan mah
anu kalintang pisan diperyogikeun teh kompan ayeuna mah Bu. Kapungkur mah sanes kompan tapi kempis gitu nya. Wadah cai anu didamelna dina kulit cuy. Wadah cai anu didamelna dina kulit. Tos aya pengrajin hum industri oge kapungkur gitu nya. Di zaman Kangjeng Rasulullah itu kulit-kulit nate dianggo perkakas punya dianggo perkakas anu tiasa dimanfaatkan di bumi na fil baiti kajirobin wasaqoin kenya bahkan wagirbalin ya. Bahkan oge di ayeuna di dia disebutkan girbal teh hartosna rebana punya ya kapungkur mah zaman di mana masih kena diperyogikeun nya ngabewarakeun waktu salat teh kan girbal gitu. Bari ayeuna mah kunaon ya dianggo bedug gitu nya dianggo bedug dimanfaatkeun gitu nya kanggo usaha almudhi kan itu. Tapi da ayeuna mah jarang anu kurban ngamanfaatkeun kana eta tapi ya dianggo naon wanah wiha atanapi anu sanes-sanesna ti eta walakin lahu istihsanan ingdal hanafiyah kan itu. Tapi numutkeun hanafiyah itu dicandak sisi baiknya Bu. Coba diambil sisi baiknya kan itu khilafan li ghairihim ayyashtari bihi ma yuntafa'u bi ainihi ma abaqaihi ay mubadalatihi bi arudin. Jadi cobi tinggal sisi baikna hartosna barterkeun geunya anu sakinten hasil barterna eta barangna itu senilai sareng eta kulit kinten-kintenna kulit sok diangen naon sok didamel naon. Nah kan itu jadi ihtisan ya saena numutkeun Hanafiyah janten dibarterkeun geunya ditukerkeun sareng barang geunya anu memang henteu mengurangi esens substansi tina kulit. Nah, berarti kena digentoskeun kana jaket ya gentoskeun kana sepatu kan itu anu memang henteu kaluar tina substansi kulitna nya. Cobi upami dikempelkeun Bu ya sadayana kulit dikempelkeun gentoskeun kana sapatu hasilna jadi sapatu ya pasikeun ka murang kali yatim Bu ya pasikeun ka murang kali anu henteu mampu berarti bakal ginding moal ya. Berarti tiap tahun eta murang kali bakal gentos sapatu ya jadi kurban teh dianti-anti kan itu. Kurban pasti bakal dianti-anti karena bakal boga sapatu kulit anu anyar coba atanapi bakal gaduh topi kulit anu anyar gaduh jaket kulit anu nah itu mah numutkeun Hanafiyah kan itu numutkeun Hanafiyah ya. Nah lajeng li analil mubdali hukmul mubdal sabab ari pengganti teh status hukumna kedah sami sareng anu diganti. Nah, kedah sami sareng anu digantina kan itu. Jadi li analil badali ini ya. Pengganti kedah sama status hukumna sareng anu digantina kan itu. Upami dina bahasa Al-Qur'an mah dina hukum kisos gitu nya. Mata lamun kenging soca bayarna oge ku soca deui. Lamun misalkan kenging pangambung dibayar pangambung deui kan itu. Sapertos bapak ibu ya zaman dimana masih keneh lumaku kapungkur bila mana bapak ibu nincek sampean rerencangan nya maka bapak ibu hoyong ditincek deui kan itu. Maka lamun misalkan sampean dibayarku sampean deui. Lamun misalkan nyiwit dibayarku nyiwit deui. Nah ieu alat tukar penukaran itu nya lumaku li annal badal hukmul mubdal. Pengganti itu kedah sami sareng anu
digantina. Lamun urang nukeurkeun kulit datangna kedah kulit. Nah, kedah kulit deui. Nah, sapertos kapungkur anu diperyogikeun waktos harita pangsujudan itu sanes berupa alat anu memang sapertos ayeuna karpet kan itu. Kapungkur mah disamak kan itu. Jadi kulit domba itu upami misalkan dimanfaatkan di bumi tiasa disamakan itu ya masih kena kabayang upami kapi lemburan genya janten nagog payunan hawu ya diluhureun kulit ya dikuluhureun kulit domba haneut kacida kan itu malah justru orang tiasa betah tumanina upami itu dijantenkeun tempat di mana orang dubigo ya tapi ayeuna mah sanes musim disamak barijeng masih ken aya buluan kan itu ayeuna mah disamakna parantos ku alat anu kalintang pisan canggihna ya wal muawadatu bil urudi min babil intifai ya ieu oge gitu tukar menukar ieu teh tina aspek kemanfaatanana gitu tina aspek kemanfaatanana wala yajuju ayyastari bihi syai'an ulah dugikeun ka upami digaleuhkeun nya digaleuhkeun kana perkara-perkara istihlakian anu cepat habis bu anu cepat ruksak kan itu tapi kedah tadi teh anu awet teh kan itu upami misalkan sapatu kulit awet tuh nah ulah digaleuhkeun kana hal-halnya ulah ditukeurkeun kana hal-hal anu sifatna istihlakian bahasa urang ayeuna mah naon anu cepet ruksak teh sahari taeun lah gitu nya harita digaleuh harita seep harita digaleuh harita ruksak kitu kaddarohim wadananir sapertos ieu mah ulah ditukeurkeun kana dinar sareng dirham di dieu mah sabab pami ditukeurkeun kana dinar sareng dirham enggal naonna lah gitu kan enggal saepna malah kadang-kadang teu aya jiga manana gitu ya bahkan teu kanyahoan ka mana jigna kan itu lamun ditukeurkeun kana dinar sareng kana dirham asa dijual kulitnya gitu ya tapi ujug-ujug teu apal ka mana jigna eta dinar sareng dirham kan itu kan sifatna istihlakian sehingga saling nimbulkeun saling syakwa sangka di antara urang sadayana itu bahkan wal makulati wal masrubat kan itu ulah dugikeun ka digaleukeun makulat kan itu makulat teh perkara-perkara anu tiasa dituang kan itu al masrubat perkara-perkara anu tiasa kan itu dijual kulit digalikeun ale-ale kan itu ya kulitna diical galeukeun ale-ale karunya harauseun anu nyacag kulit anu nyacag tulang kan itu kulitna diical nya digaleukeun konsumsi sareng sajabina nah itu kan istihlakian anu sifatna sahari taeun gitu ya tapi diperdi gitu kan numutkeun Hanafiyah itu ditukarkeun diibdal karena perkara-perkara anu kamangfaatanana gitu ya itu tiasa alami senilai sareng substansi kulitna ay fala yazujul bai'a bin nuqudi awis sil'i al istihlakiyah ulah dugikeun ka janten artos anu gampang saebna atanapi barang-barang geunya anu oge cepat raibna wa dalilu jawazil intifai bil jildi dalil anu mintonkeun tiasana eta kulit dicandak manfaatna gitu ya sakumaha hadis anna Aisyata saestuna Siti Aisyah radhiyallahu anha
ittakhadat anjeunna rajin. Dan Siti Aisyah itu bojo Kangjeng Rasulullah anu kawilang rapekan bahasa urangan itu. Upami orang Sunda mah pangginten istri binangkit nya. Ittakhadat min jildi udhiyatiha kan itu. Anjeunna kantos ngadamel tina kulit pepencitanana sako kan itu. Anjeunna mah rajin sok didamel kempis atanapi wadah cai tina kulit anu eta hasil tina pepencitan ingon-ingon. Tah itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya. Sementawis ya Imam Malikiyah kemudian atanapi pengikut Malikiyah eta hewan kurban ya, anu memang sapamadegan sareng imam pengikutna Imam Hanafi. Jadi sakumna Imam Hanafiyah ngagaduhan pamadegan anu sapertos tadi. Saupami ku urang teras-terasan ieu dijantenkeun bahan naon tuh. Teras dijantenkeun mahan mudzakarah kitu nya. Sehingga teu kabayang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Upami misalkan sakecamatan Garut kota gitu ya, itu kulitna disimpen di hiji lajnah pengumpul kulit gitu ya, lajeng sapertos tadi gitu ya, didamel kamangfaatanana naha kanggo jaket atanapi sapatu, maka jalmi-jalmi anu teu acan ngaraos ngangge sapatu kulit bakal ngaraosan ya, bakal ngalaman nyorang gitu ya. Anu teu acan pernah nyorang ngangge sapatu kulit pasti bakal kasorang gitu ya, ngangge sapatu kulit. Anu teu acan pernah kasorang nganggo jaket kulit pasti bakal kasorang nganggo jaket kulit. Nah itu salah sawiosna anu memang kedah teraskan itu. Da ari hukum kan teras berkembang. Ulah hayo gitu ya. Ti tahun ka tahun teh kitu sareng kitu. Sementawis hukum anu tiasa dicandak kemanfaatanana itu tiasa ku urang teras ya dikembangkeun dumasan sareng kondisi nya konteks di mana zaman urang ayeuna hirup. Itu rupina Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nu tiasa kapihatur ya, mudah-mudahan anu nembe dikahaturkeun janten wacana oge bahan mudzakarah kitu nya kanggo sadayana khususna kanggo simkuring ya, anu sehingga naon anu dikaturkeun utamina janten ilmu anu bermanfaat. Mangga urang pungkas wae ku sasarengan maos doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilman wa akhiru da'wana anil hamdulillah.